Go. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS dari Alia ingin mewawancara ibu penjual minuman yang ada di sekitaran sekolah. Ibu, nami saha ibu? Nami ibu Lia. Oh, dengan Ibu Ria. Naon bae ibu profesi ibu ayeuna teh? Janten icalan sareng di bumi mah janten ibu rumah tangga. Terus sabaraha lami kitu ibu jadi tukang es kieu teras nah ibu jadi tukang bakso gitu teu milih jadi tukang bakso gitu. Kumargi icalan di sekolah seueur murang kalihna nu jajan katami upami bas nu sanes mah tos seueur nu icalana janten kana minuman. Mun sok icalan ti wayah kumaha wae ibu uihna sok iraha gitu. Icalana ti tabuh genep dugi ka tabuh 2. Mun sok ka daerah mana wae ibu? Apakah cuma di lingkungan sekolah ieu? Mohon icalana mung di sekolah hungkul. Oh gitu nya. Teras naon anu ngajantenkeun na teh es ibu teh kasohor gitu. Mesere esna di ibu gitu. Kumargi esna seueur rupi-rupi rasana nya. Oh gitunya bu. Teras aya teu anu jadi pelanggan tetap ibu gitu. So unggal dinten gitu ka ibu we terus meserna. Aya wae mohon. Oh saya pisan atuh kitu mah bu. Ari ibu teh unggal dinten ngadamel ieuna sok saep sadaya gitu. Lamun tos ngajualan ieu sok saep alhamdulillah. Kadang-kadang kumaha saena, kadang-kadang nyesa sisanya. Naon prinsip ibu ke nanti kanggo supados sumangat dina icalana? Prinsipna kanggo kehidupan sehari-hari. Oh gitunya bu sakitu wae meureun bu atur nuhun ya bu atuh tina waktosna meureunnya atur nuhun. Mungkin ngan sakitu unggul ti kita semua ya. Assalamualaikum.